nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak nyen sulak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dibiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan kalin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Izzati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikah cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek sirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngegurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heap kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu geugeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan kaduleeh ku kapangasa. Para asatid asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah Ketua MUI, para ustad nu aya di tempat ieu hormateun sim kuring guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD LP tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep dingding papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanceun nu kiwari urang ngariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksud nu diseja nyatana rek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajenna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajienan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nahana gerhana sarupa kitu nyaritana apan sadar yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merek kieu? Di mana-mana ge ajengan mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun nolol ajengan sarupa kitu mustami sok narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang kalah ka wel nanaonan natuna gerhana kitu lain nanaonan ieu mah sakadar kuring sabab nu ngaran hirup mah lain kudu tepung jeung kurung tapi kudu nyaho kana kuring. Kadang-kadang jalma alus kurungna tapi goreng kuringna. Kurung piit eusi beo lebih alus daripada kurung beo eusina piit. Ibu di jilbab saragam, baju saragam, keur nanahawan lamun hate teu saragam. Tiung saragam, baju saragam, ari hate teu saragam, tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tapi hate hese neangan ganti. Tah ayeuna urang Al-Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabina nabi sarua, masjidna masjid sarua, ngahabet kudu pasea, berarti aya nu teu sarua, tong nyalahkeun Quran, tong nyalahkeun Islam, nu teu sarua, tah eusi hate nu sabenerna. Punaon eta eusi hate meugi jeung sok hayang maseaan batur ngarasa diri lebih alus, ngarasa diri lebih pantes, ngarasa diri lebih hebat, sehingga batur dianggap sareng karuntah, sombong ngaranna harupa kitu. Matak cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung teh ieu teh ngaranna kurung kudu panggih jeung kuring. Naon nu kuring-kuringan di jero kurung sakabeung mah korong. Ai korong leutik rujit mencinit ngan pika keuleuheun dangdang satekar kebek mik abdi pake plasnon ongkoh nongtot tina irung tatangga sudi ngadeuketan. Tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, kana Quran katalar, hadis kaaji, ka masjid lekat muncul penyakit ria hampura teu eueuh naon-naon tina ibadah lantaran Allah teu mikaresep ka jelema ibadah tapi campur jeung asa kapuji dina ibadahna. Weh. Atuh sok. Matak nu kuring-kuringan di jero kurung adalah sakapeung korong.
apaan eta teh lain batur-batur teuing urang nu datang ka dieu kitu. Kadang-kadang boga kongkorong cepret foto gulak-gilak yeun status Facebook 40 gram dari suami ruji boga gelang nepi ka digibrik-gibrik ke jelema setruk hayu urang pangausan asal riweuh. Naon eta ngaranna ujub ria takabur. Islam teh tarima ku hate, tong pernah nyaritakeun harta ka jelema nu teu boga harta, tong pernah nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tah nu terakhir ulah nyaritakeun pamajikan hareupeun ustadna pan sidik apal acan. Matak lawan kuring inet ka undangan terus sasalaman jeung panganten nepi hoream. Nah, eta bapak-bapak sok kata dikit we mun kuring sing arawetnya rumah tangga teh. Peletuk teh tukang iraha cenah rek nyusul bat hayang nonyok. Ngan ari kuring penceramah piraku gunung ngalawan jeung ewa ngalawan kolot. Keun we cinten ge bakal aya wawales kanu telengna. Bener dah tuh sampai ngutih pengaruh mau tatangga abah eta datang abdi datang keur dikuburkeun kumaha cukuring bah kira hadek nyusul buat nalapung ka urang hirup mah tong ancruk kana takdir batur yan hirup mah geus satakdirna satakdir nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung kolong nu kadua nu kuring-kuringan dina jero kuring nu kuring-kuringan di jero kurung sakapeung mah karung mari ngapal dibira korong jeung karung naon deui karung wadah runtah saha nu jadi wadah runtah tah ustad teh wadah runtah kades teh wadah runtah kadus wadah runtah BPD wadah runtah palebah mana wadah runtahna nu deok nu sengkong nu bodok nu boloho nu ecrek nu teu ecrek nu ejide nu rujite nu cuaeun nu ngewaeun lamun ustad nyekelan agama oncoran kabeh tong sok dipilihan mangsa bodoh si itu rek resep mangsa bodoh si itu rek ngewa nu penting agama geus nepi beres. Mata kelabon ka kuring aya nu ngomong, "Hei Ustad Karung," berarti si eta runtahna. Ya. Kades oge lamun teh mah ayeuna aya bapak kades hampura teh karung. Nu bodoh, nu boloho, nu ecrek, nu teu ecrek anggar sebagai rakyatna anu kudu dibere panyalindungan ku kadesna. Bener Bu? Heuh, ta eta ngaranna pamingki. Mata kuring-kuringan di jero kurung, korong jeung karung. Ngalusan awak soal babari. Kulit hideung hayang bodas meuli skincare 1.250.000 produk NASA eta ge lamun kabeuli bersih bodas glowing cek orang Korea glowing sote da cek urang dewa pan hinya buka tiungna beungeut bodas punuk rengge geblus kana bab rumah tangga skincare ka bedak dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas awak begung kaanginan teh bese paeh eta melaan geulis nepi ka nyiksa maneh padahal Allah mah geus netepkeun hirup mah sok we tarimakeun deuk nu hideung deuk nu kitu deuk nu kieu ai ku Allah geus dikirim jodohna mah teu burung payu malahan sing teh mah naha ka bijeu nu hideung geunah nama gejeun geunah bangsat kitu tulus cinta naon urusan bangsat jeung hideung heuh lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng naha asa disampurkeun huntu eueuh beungeutna tah eta teh jiga heureuy tapi lamun ku bapa dibongkar disebut hikam hikam teh hikmah matak satiap jelema boga hikmah masing-masing deuk hideung ke deuk sangsara ke teangan hikmahna jelema sangsara hikmahna gede kasabaran jelema beunghar hikmahna kudu daek sedekah kudu daek infak jelema nu sangsara teu dititah infak teu tidak sedekah nah apan teu gablek ieu teh ngaranna hikmah jadi ngaran-ngaran hikmah teh ayeuna teh ibu ieu pangaosan teuing hikmahna mah teuing beunang teuing moal lamun jelema dagang hayang untung jelema tani hayang hasil jelema ka dokter hayang sehat ari ibu pangaosan hayang naon nah memang na dia eueuh mangga deuk neangan alasan naon lamun ceuk ibu hayang ilmu nah mah jeung kudu jig-jig datang ka dieu pan di dieu genah ka para ustad para kiai nu jelasna mah hayang panggih jeung urang ngaraku sok heuh atukeun bae tapi susuganan ilmu meunang
ngan geura tanyakeun ka bapak ajengan bapak ustad nu aya di ieu tempat naon tugasna ilmu. Ternyata Allah nitipkeun ilmu kana awak ibu, al ilmu nur, supaya ilmu jadi cahaya. Tapi naha urang geus boga ilmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarat. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok burger wae. Kabeh ge apal ilmu ibu kudu ngahargaan salaki tapi naha duit leutik jamotrot wae. Berarti ilmu karek samet diapalkeun can katoong diamalkeun. Weh. Paingan terjadi oncor hirup teh poek jeung poek we. Padahal nu ngaran kahirupan 30 juz Quran 114 surat mana jalma anu bisa ngamalkeun entong sajud saaya parantos kaamalkeun saaya matak hirup ku salat ku zakat ku saum entong legek asa ka sawarga sabab sawarga mah urusan Allah urang mah salat migawe parentah Allah urusan akhirat Allah nu boga nama kejeng ditangtukeun ku urang. Nah memang lamun eueuh surga deuk eureun kitu salat. Kucing rada teuleum ka jero seuting. Matak hakikat nu ngaran hirup, aya sarehat, aya torekat, aya hakikat, aya makrifat. Mun Quran aya 4, lafaz, makna, matan, maknawi. Awak ibu aya 4, taneuh, cai, angin, seuneu. Dunya tina 4, kidul, kaler, kulon, wetan, cek pawayangan disebut papat kalima pancer gera wawuhan eta 4 perkara maka pancerna hate sorangan. Matak jelema nu geus wawuh kana dirina teu sudi lalajo ka goreng patutan batur. Teu hayang lalajo kana kasalahan batur sabab diri leuwih apal kana ka goreng patutan diri. Nana gerhana disebut al-mukarram daek teu sudi. Al-mukarram nana gerhana beh horoream. Nah mah kejeng hoream eta mah karek sesebutan manusia al-mukarram yang mulia bawa ke akhirat buah yang mulia buah anu kahina. Hirup ukur sesebutan batur disebut ustad kiai ajengan emung nama kejeng emung sabab kuring apal gawe lain butuh gelar manusia. Pak ustad pak kiai pak ajengan mana gawe naon atuh gawe ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad nu mana nu baru sampean ladang tahajud lamun mah aya hampura bareuna lain ladang tahajud eta mah asam urat jeung kalingsir. Berarti urang can meujeuh, can pantes, can siap disebut ustad, kiai, ajengan eta mah sakadar sesebutan. Kanyataan mah dina gawena encan nembongkeun warasatul anbiya nu sabenerna. Bener. Nabi ngawariskeun bager satahun kurban 60 onta, masjid dibangun ku Nabi, miskin ditulungan ku Nabi, yatim dibelaan ku Nabi. Ustad nu mana anu parantos sarupa kitu? Era disebut ustad kiai ajengan teh sebenarnya mah isin, nama kejeng isin, sieun alus omong tapi goreng laku, ancamanana kaburo maktan indallah, kabenci kakeheul di sisi Allah pikeun jelema nu hade omongna tapi goreng kalakuanana. Weh. Aduh bener ya mung untuk kurang kieu daek heung teu kajeun rek resepek ngewa paduli naha bebas hirup ibu dihina diledek dicaci dimaki bebaskeun hate mangsa bodoh jelema si itu ngahina ka urang berarti sia teh mah hatena ngewa ka ibu kasa alusna ibu, sagelis-gelisna ibu disingeurepan ka jelema nu kotor hate, anger belek ge bakal katempo. Mata kulah coba-coba ngaladenan jelema nu kotor hatena, antep we kariweuh-riweuh. Teuing. Matak nu ngaran hirup di mana atuh letak ilmu jadi oncor teh di mana? Saha jelema nu bakal menang ilmu? Hiji. Nabi Muhammad teu pernah sakola tapi ilmuna luhur. Allah nu ngelmuan. Urang sakola luhur tapi naha boloho wae. Mangga emutan. Kunaon Nabi teu sakola disebut lagi ummiyin. Teu sakola teu kunaha Nabi pinter, cerdas, sadunya mengakui moal aya makhluk Allah, Nabi Muhammad nu pang pinterna. Urang sakola S1 geuning punten kitu bisa. Coba kalau baheula sakola teh pati luhur kuat menekong punten kalangkung ieu teh rengkuh. Coba nu ayeuna S1 yey
kuat becus punten-punten acan mending tong sakola sekalian kagok wae. Berarti ilmu teh lain dina ucapan, ilmu teh dina perbuatan. Saha jelema nu bakal menang ilmu? Jelema anu siap wadahna. Naon wadahna jelema? Hate. Lamun hate kotor moal bisa kailmuan, lamun hate bersih ilmu nyampeurkeun sorangan. Keur mah hirup bodoh saban geureuh ka batur, keur mah bodoh saban geureuh. Hampuranya keur mah bodoh saban geureuh. Paingan ku Allah teu dibikeun eta ilmu. Nah Allah geus mah uninga bodoh wae nganyerikeun batur, komo pinter moal teu ngaleyak batur. Aduh, karaos meureunnya. Kunaon harta teu nyampeurkeun ka urang? Bisa jadi keur mah hirup sangsara kata mah kudang-kuding wae ka batur. Batur beunghar diturugi nyegi. Batur beunghar majarkeun nuyul, maju hirup majarkeun dudukun. Keur mah sangsara kotor hate ku Allah moal dibikeun eta harta. Nah Allah mau uninga kana rasiko lamun harta dititipkeun ka jelema saperti kitu. Keur sangsara wae loba batur nyeri hate komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Matak maju munurna manusia hampura gumantung eusi hate. Jelema nu bersih hate bakal cicing dina angka kosong. Tah jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu, saalus-alusna Pak Ustad pidato, saalus-alusna jalma maca Quran, hate malang bakal eah-eah. Ceramah kitu. Aing ge bisa. Atuh mah jeung nita urang mah riweuh, urang mah sibuk ku sia we atuh. Hirup kudu ngarasa kosong. Artina kosong teh teu boga naon. Teu boga naon-naon, nah urang boga naon, da teu boga naon-naon. Lamun bener ibu baroga, atuh eta baheula keur ngora ayeuna datang kolot tolak. Geuning ieu kakolotan teu bisa ditolak. Bu kideung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelor, bener. Orok eueuh tuan seuri lucu, coba nini beak huntu seuri keung. Aki-aki ngadar sukro drok-drok. Kol keur ngora ngadahar sukro drok-drok mata kresep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadahar sukro ngademeng bal di jero. Kadang-kadang huntu unger katelek ke sukro keluar. Naon urang diaku ku urang? Eueuh aku. Ilmu ku Allah diilmuan, umur ku Allah dititipkeun, harta ge ku Allah dibikeun. Nah ari urang saha atuh hirup? Nana gerhana dihargaan batur lain kuring anu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihormat batur lain ibu anu terhormat, tapi Allah nutupan aib ibu. Allah anu boga urang, Allah nu nyajadikeun urang, Allah nu nyiptakeun urang, munian aib urang. Da ari manusia bet ngabongkar aib sasama, ari si eta makhluk di mana? Cing rada jero. Allah wae anu boga urang nutupan aib. Nah ari manusia bet ngabongkar aib. Matak nungaran hirup manusia gumantung hate. Hatena jelema kosong bakal sanggup dicician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad. Anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun jelema nu kosong hate. Ada keuring watara di baledog anjing karunya. Panggih jeung anjing punten euy cenah guru. Ceuk tetangga teh rada gelo. Macing teh nyebut nu gelo, moal nya cenah guruna anjing. Teh doli ya. Kodo orang guru ka anjing ai wajibah henteu ngan telaah. Sanajis-najisna baham anjing masih kene bisa dikumbah ku 7 kali kalian make tanuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal abah padeukeut hate ruja di saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Maka bubar teh dieu panggih jeung anjing punten pun guru gitulah. Kadua, ilmu tina anjing paeh bilatungan, manusia maut hampura lain sakadar bilatungan tapi bakal tepung di alam balitungan. Awak ibu awak kuring eleh ku teri jeung lauk. Lauk paeh, teri paeh teuneun di pasar, payu 25.000 sakilo. Lamun di dieu aya nu maot teuneun di pasar, bubar pasarna. Harga, matak harga diri manusia lain ku pangkat, lain ku jabatan, lain ku baju, lain ku wujud. Harga diri manusia gumantung eusi hatena. Weh, matak nu kudu kurang dihargaan lain luhur kuta gede dunya na hargaan mah akhlak dumasar tina hatena. Ayo urang mah geus dibalik
jelema beunghar goreng kalakuan anakna Raden. Coba nu miskin alus kalakuan anggar cusumik sia. Geus rada beda urang dina ngahargaan manusia. Padahal hirup ukur disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedul, disebut pejabat ge ku rakyat. Nah make jeung kudu sombong. Disebut pinter kuno bodoh, maka tugas jelema pinter, tugas ngoncoran jelema bodoh. Tapi nah kanyataan geus pinter, ngadon mahina nu bodoh, deuk ngahina mah tong sakaloluhur lebar duit, deuk ngahina mah teu sakola ge bisa. Bener. Sok kurang pikir. Jelema beunghar disebutna kudu miskin. Maka tugas jelema beunghar kudu nulung anu butuh, nalang nu susah, tempo si yatim teu sakola pangmodalankeun, tempo miskin teu dahar pangmerekeun, tempo si miskin teu boga imah pangnyieunkeun. Naon sababna engke ditanya di akhirat di mana harta dipake naon, maka fakir jeung miskin bakal datang. Gusti, abdi saksina hartana dimanfaatkeun ka diri abdi. Tuh. Bener? Asa eueuh jelema mikir kadinya. Oh, ai pangaosan mah mineng teh. Ai pedit mah anger we. Heeh nya. Padahal tugas jelema beunghar teh nulungan jelema miskin. Ayeuna si miskin boga tugasna naon nulungan jelema beunghar. Kumaha carana? Minimal daek gawe. Rek ka mana, Sep? Dekat Jakarta. Seberapa poe saminggu ku emak weh kunci mah cepengan, bisi aya semah kumaha pangmukakeun, bisi aya wadah di kumahan, bisi aya seseuhan kahujanan kumaha dipangjahitkeun. Lamun nu miskin nitipkeun diri ka nu beunghar bakal bager ka nu miskin. Ayeuna kan lain kitu. Si eta beunghar nyaho guguruna ge. Parah hate. Heeh. Maka tugas jelema miskin mah wah berat. Ayeuna maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan. Ayeuna maot panggeulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Asli teh si miskin, otak lamun di dia jelema beunghar sombong, cing kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta pikeun paculna, mangga ngadamel kuburan nyalira. Mangga itu pasaran gotong ku sorangan. Tah boeh muntol sorangan. Bisi eueuh nu nganterkeun ka kuburan, mangga aclok-aclokan sorangan. Manusia ulah coba-coba goreng jeung batur, sabab urang keukeuh beuteukeuh bakal butuh ku batur. Ari bener sok. Urang teu butuh ku batur, na make jeung kudu ngahina batur. Deuk naon? Lamun ibu dihina batur na memang nasi eta terhormat gitu. Lamun ibu disalahkeun ku batur na memang nasi eta geus bener gitu. Lamun bapak nyebut kedul ka batur na memang na bapak geus daek. Ai sapanjang bapak kedul jeung daek osok mah entong make jeung ngomongkeun kedulna batur da bapak ge osok kedul jiga saruana. Ibu osok bener jeung osok salah, bener. Ulah nyaritakeun salahna batur sapanjang ibu osok salah jiga batur. Lamun ibu teu eureun ngomongkeun kasalahan batur, batur ge moal eureun ngomongkeun kasalahan ibu. Islam hese maju nu akhirna silih cokelan kana kagoreng patutan sewang-sewangan. Weh. Aduh. Yang ngono ge kok riweuh. Nanaonan. Kurang dielmuan ku Allah, dibisakeun ku Allah dana nagarahan ge bijian lain meunang kahaya. Demi Allah teu hararayang deui. Puting-puting kudu ngocoblok di lemur batur. Teu haya. Lamun lain takdirna Allah kuring mah hoream gigian. Keung. Sieun omongan hade tapi perilaku goreng pangkeung-keungna jadi mubalik. Mangga bisa anu hayang. Kai isuk abdi rek ka Subang. Ini jam 8 beurang. Asar di daerah Pagaden. Malemna keneh ka Subang. Juk bisa hayang, juk. Abdi merek sare we ari hayang mah juk teh. Sanajan ibu lalajo kuring baju kieu celana kieu ngomong kieu peletak-peletuk pan abdi ngomong tanpa didinding clear sabodo ah. Ari geus takdirna kudu jadi mubalik mah hampura Kang sa Jawa Barat ka Kurlingan. Nya. Tang kecobaan ku RT, gamis sing angsar udeng sing badag tas pe cekelan kumaha cek ibu aduh RT anyar tobat. Artina takdir lain ayana baju, takdir lain ayana udeng, takdir lain ayana sorban, takdir mah kun fayakun Allah nu boga, mata entong sirik ku takdir batur sabab urang ge boga takdir masing-masing.
Oh kurang pikir situ percaya tuh dah kunaon natuna gerhana bela jeung batur teu beda ukur bajuna dan ngomong masarua urang ge Islam salat osok zakat osok puasa osok mereka batur osok sarua jeung bapa naon jadi beda nu jadi beda mah kuka keheul kuka amek beda-beda bajuna juga keheul tah eta panyakit hatena lur bener maka na kunci hirup teh adalah hati ayeuna ieu pangaosan teuing jadi pahala teuing moal teuing teu apa kumantung hate pangaosan alus hatena alus bubar pengajian bakal katempo ka alusan pangaosan alus hatena kotor bubar pengajian bakal katoong ka gorengan bangga sok emutah pangaosan alus bareng jeung hate nu alus isuk bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hatena kotor bubar ti dieu hampura bisa jadi nu hajat jadi sasaran anehnya nu hajat ai background alus ai pincuk eueuh hiji koprok dua bisa jadi kerja lemah nu kotor hate mah sanajan ngadenge kuring ceramah memang ngarti tapi hatena bakal nolak kana kangartian didenge teuing jelema haram jadah kitu aya naon eta hate bener memangna urang hayang gegian henteu nah hal teu mah kejeung jadi sakadar wayang nu keur diigaokeun ku macet dalang dicepot jadi raja ke gening pak jadi ya ikut dalang dijadikan raja ya bener bu Arjuna jadi pengemis ya ikut Asep Sunanar diigalkeun mah pan jadi pengemis tah ayeuna gerhana keur diigalkeun narima we Gusti sanajan capek ripuh tunduh lungse maklum jamaah gening telat saeutik ngomongkeun bari dia ge Bang di Sumedang heula di Jatisari lenyang ka dieu aduh cenah Asep aya sadinten kuat tilu panggung ngomeureunna untung da ibu mah kana duit wae nempona atuh jawab ku kuring sapoe ceramah tilu panggung lain untung rugi palebah mana rugina aduh mau jeung palebah mana tadi di Katapang lohor tetuang heula sabab ngahargaan Sumedang oge jrut leos langsung ka dieu tetuang heula di Sumedang teh ngahargaan di dieu apaan di dieu ge jub langsung tita ceramah can dibere dahar atong kata can tuang teh peuting saburu horea balik da ari nu hajat ayeuna ku ngalalarti kabeh oge katempo ajengan teh tuang teh dibahankeun geuning da itu oge pan anu dua panggung teh tadi teh mahanan berhenti dia ge meureun tak palalagur nu hajat ayeuna eta teh keur nu hajat mah langsung jadi pikiran burukeun siapkeun dus kitu teh pangaosan alus hatena alus bakal katempo akhlak nu alus ulah nuding batur pedah teh datang pangaosan ka dieu dianggap lain ahli ibadah nu sabenerna nu teu katempo nu teu katoong nu teu ciri ingkigna cukup diri jeung Allahna tak eta ibadah sampurna jejeng ibadah anu sampurna nu katempo ingkigna nu teu katempo ditoong baturna tapi diri jeung pangerana mata kulah nuding jalma nu teu datang ka dieu teu ibadah hakikatna keur ibadah hari itu keur marasa keur nyangu salakna datang mah nah teu ngaos pan teu acan gaduh duit di AA hiji tah ieu nyarungkeun izin heula ka cara oge nah henteu balik kitu diomongeun apan ibu mah kudu nurut ka salaki mun salaki entong mah tong ngaos cicing emak mah teu ngaos teh pan teu acan gaduh duit di AA kadua heukeun bae atuh aya dahareun aya boboko terus aya sanguan sambel geus ledok lalap geus nyampak hayu urang tuang der ena teh karulem seulik keukepan ibadah di situ percaya bubar saurang toong juk
iya yang udah datang ka dieu cantang tuh. Nah, mah jeung cantang tuh. Salaki ibu teh keur pepelengkingan dina kursi ayeuna. Nungguan ibu geura wih. Jam 11 ibu datang, assalamualaikum rada ngahwak. Waalaikumsalam. Aya naon bapak rada baeut? Mikir we. Kunaon bapak teh? Di mana bieu? Ibu kapancing, maka jeung ti mananya pangaosan atuh. Mata ka ceuk aing datang, maneh teh ka pangaosan teh ngaduul wae sia mah hirup teh. Eta geus pangajian jadi nyarekan salaki. Ceuk salaki teh, heula lain atuh kahayang teh nyangu heula masa heula sing aya guam lalaki teh keur ibadah ka Allah pangaosan. Pabeureun maneh atuh cadu. Wah, ladang pengajian gitu mah kacau. Kumaha Bu? Beak we. Ngomong ke nu teu datang, bener nya si eta deket-deket ku teu datang. Nu teu datangna saha? Batur. Nah, ibu nu gujrut. Tong kajebak ku kasalahan batur. Dek mabok, dek judi, dek jinah. Ibu mah tong milu ngomong. Naha nu jinah batur, nu mabok batur, nu lieur batur. Naha ibu bet ngomong. Riweuh teh. Bener. Batur boga dosa ku salahna. Mun ibu ngomongkeun batur, ibu boga dosa ku gibahna sarua garelona. Kate ya kudu nepi ka ngarti. Batur nu dosana urang nu ngomongna. Batur boga dosa ku salahna, maka urang boga dosa ku gibahna. Sarua doraka. Ya. Otak hirup tong sok walal aja ku panon. Mun bisa mah eureum panon. Ya lampu caang teh. Cek saha caang? Cek panon. Di kumaha eta panon bisa nyebutkeun caang? Bentak. Coba peureum. Jelema lamun bentak hatena budak leutik jadi ilmu, anjing jadi ilmu, ayam jadi ilmu, kuuk jadi ilmu, taneuh jadi ilmu, angin jadi ilmu, cai jadi ilmu. Lamun hate jelema muka, tapi lamun hate geus tertutup, hebatna dalil, alusna maca Quran, pintarna ngaji hadis, hampura teu jadi ilmu naon-naon. Hate nu sabenerna. Aduh. Hate. Lamun mata ilmu itu bakal cicing nah hate dina ucapan dina perbuatan kolbi kauli fi'li bareng kolbi nah kita catat lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tempo kolbina tempo kaulina tempo fi'lina tempo hatena tempo ucapanana tempo pagaweanana. Jakat bari jeung gebro bener euy si eta nerangkeun jakat bari jeung jakat tah eta ilmu jakat nah nagarhana ge can nepi ka dinya. Ibu sarodakoh nya punya yen sedekah teh mah geurigkeun nu geus aya nguleum meurigkeun nu can aya tongkong sangsara. Ibu sedekah moal aya jelema nu sangsara ku sedekah ka batur. Cobaan ayeuna bapak hajat tong ngamplopan amek teh abdi ana ibu si wudon hirup teh kacau ya si hate ujung amok moal amok nama gitu moal amok abdi sadar bapak hajat ibu hajat teh kikieuan teh make modal mau nyobe kron ka bedag urang teu kabere atuh kode oke jeung kode cek di imeh tempo hatena tempo ucapanana tempo perbuatanana. Apakah nana agerana aya sedekah lain? Naon atuh? Kaduduk ladang sedekah. Kata beres ceramah bakal ngagroan. Tinte, yuk Kang. Punten jadinya kagagalan ngagentosan bensin. Tulang cilung abdi nyokotna. Nah, pungan geus nerangkeun atuh sedekah ai sedekah henteu. Mata berat nunggaran ilmu can jadi oncor naon-naon lamun karek bisa ngomongkeun can bisa ngamalkeun bener ya mata kolbi kauli fi'li buka atuh hate teh supaya jadi ilmu
taneuh jadi ilmu diidak dileyak digeulehan dikeumuhan dirugitan dicuaan dingewaan halodo genep bulan nolol hujan sapoe halodo genep bulan nolol hujan sapoe jukut hejo deui tutut nyampak deui lauk aya deui beh dituna belut aya deui tukang tani seuri deui eta taneuh teu boga panyakit dendam cenah ibu teh diciptakeun ku Allah teh tina taneuh matak lamun aya jelema anu dendaman meureunna taneuh sengketa mau nu haseum beungeut meureun taneuh kuburan. Kalau mau dia tanah pasar ibu rame sih tuh. Tayo ya tanah di dia jadi. Tuh. Teang deui tina cai ngalir ti luhur ka handap penet ku ibu naik ka luhur penet deui rembes ka handap penet deui dupak we. Artina naon manusia seperti cai nyieun kahadean ulah kahalangan ku nu ngewa nyieun kahadean ulah karena manusia. Ulah karena dihalangan yang kehadean mah kehadean ibu teu urusan jeung kuring kehadean ibu teu urusan jeung sasaha tapi kehadean ibu urusanana jeung Allah Taala bener mata ibu barang mereka tetangga dek nuhun dek henteu mangsa bodoh da urang mah syariat mah mereka tetangga hakikat mah ngajalankeun perintah Allah kudu hade ka sesama manusia di bae dek nuhunkeun dek henteu ge terserah well nya karena well very good very well lamun aya nu bogoh engke beresna toel ai beken nini noel cekek we oraream teuing omong nini nangkel rezeki cenah rezeki keur nini keur urang musibah cai ngajarkeun hirup dipenet naik ka luhur dipenet ngadupak dipenet rebes nyieun kahadean ulah karena manusia sabab hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan tau pa bisi teu percaya ya bisi bapak nganggap salah bahasa kuring 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan saha eta makhluk anu sok mopohokeun ka alusan ieu ibu arek dibuktikan ulah bakal ngadebat engke bakal unggul oh bapak rumah tangga nu jadi PNS nu jadi TNI nu jadi polisi nu jadi pedagang nu jadi ASN anu jadi pegawai kantoran nu jadi dokter nu jadi suster segala rupa ngusahakeun sahapa ngusahakeun pamajikan sehingga puluhan tahun rumah tangga imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh raos kongkorong kabeuli gelang KPSR raos atoh boga salaki kitu oke sapoe kapanggih salaki beger jeung awewe sejen ucing kan bae kucing beger hayang pangaosan ucing ge sarua imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong kabeuli gelang KPSR raos sapoe kapanggih salaki beger bari kapanggih mangga ibu inget-inget sok inget gedong inget duit inget kongkorong ti salaki inget gelang nu inget tak sapoe begerna bener jadi 1000 kaalusan bapak leungit ku sakali beger bapak iya mata cek urang ge mata lamun dek beger mun bisa mah tong dibeja-beja atuh dibejakeun mah ngarun dikeepret hah lamun kumaha tah eta mah kedah mamah dedeh nu ceramahna curhat ka mamah dedeh tong ka urang eta mah tempatna ka mamah dedeh mamah dana curhat dong iya dong mah saroge ibu menyebutnya tuh usaha tapi beja ka mamah dedeh tong ka urang itu dah hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagoreng tapi hareupeun Allah Pak 1000 kagorengan bisa leungit ku hiji kaalusan
mata ulah waka nyebut naraka ka jalema nu salah poe ayeuna tungtung hirup mah urang teu nyaho tong waka nyebutkeun surga ka jalema nu sok ka masjid tungtung hirupna mah teu apa. Urusan surga neraka lain urusan urang eta mah urusan pangeran urang mah sakadar ngajalankeun parentah pangeran. Weh hate dibagi dua nu bersih jeung nu kotor. Ngaran-ngaran kotor naha teh ayeuna batur ngaledek batur nuding batur mitnah batur ngarah naon kikituan ngarah ragrag darajat batur. Nah ku ragrag darajat batur si lain luhur darajatna moal kalah kabeuki rendah darajatna ulah coba-coba muragkeun darajat batur 1000 ngahalangan kana takdirna Allah moal sanggup nu 1000 ngahalangan kana takdir Allah sabab Allah geus nakdirkeun. Bener mangga 1000 jelema ngahalangan kuring ulah jadi mubalik tapi ku Allah ditakdirkeun kuring jadi mubalik nu 1000 bakal capek bakal lungse bakal ripuh sabab ngalawan takdirna kuringna heheota santai tapi sabalik nu 1000 Pak ngadenge ngaran nanagerhana amok kohol rucit jua ngewa wawuh henteu kunaon si eta ngewa si hate sebenarnya weh aduh benernya kumaha teu cenah lamun di antara ieu nu hadir aya nu resep kana nagerhana mangga kumaha lamun aya nu ngewa pek bae ngan urang bagi dua atuh nu resep pek tuluikeun ceramah nepi ka beres anu ngewa tong maksakeun panas deuli uih matak lamun aya nu balik berarti cirian ku ibu si eta anu ngewa daripada ka panas-panas ceuli heeh kunaon ibu keneng cengkat seutik baseuh teh terpal eta seurina teu eureun-eureun atuh dah kunaon buah kadeuketan kunaon atuh di Indonesia loba pisan perbedaan wajah mama teh jeung wajah terus ari nu sarupa maca tahlil anu sarupa sok kali-kali anu maot ibu miluan tahlil haik video anu tahlil bari tungkul la ilaha illallah nah ada eta mah hudang-hudang deuk dahar we aya oge nu tahlil bari ngagidug la ilaha illallah la ilaha illallah jeung memang setopola nah teu tungkul tempo kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi emang di kuda gideg ngarah teu sare aya nu bari muter nih illallah 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 sajam setengah tahlil gigituan bae teh wah golokok teh ungkek hari tadi dinya udah liur datang ka imah teh ngalempreh ai abdi teh jeung babaturan sing teh lur kumaha ayeuna cenah alhamdulillah ada ngural keneh cing teh sing kuat isuk poe Jumaah bagian ngahotibnya darat teh ibu ngahotiban keren ngahotibna khutbahna ge alus pokona wah hebat ngantungtungna aya kagagalan bapak-bapak abdi bade amanat kasadayana ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung aloh wah ngagebog wah cinta cucungik mana nyebutkan tepung jeung Allah yuh Nabi Musa wae teu sanggupeun tepung jeung Allah ya Allah kami hayang ninggal gamparan salira Gusti ceuk Allah geura tempo panon poe serap Gusti nempo ciptaan kami nyebut serap komo nempo kami nah ieu jelema peda haliweureun dan jeung nepung tepung jeung Allah cinta imane lieur make tepung jeung Allah cenah make lieur batur mah ditelepon langsung gitu geuning aya nang ngelepon Allah ya Allah ira Idul Fitri Jumaah kurang mah cenah tepung jeung Allah daripada batur ngawangkong jeung cacing gitu malahan ngawangkong jeung nyiruan ngawangkong jeung mau cing teh maneh mah jadi ngomongkeun batur ieu mah maneh cing teh maneh nama jeung nyebutkeun tepung jeung Allah kumaha bentukna maneh mah teu apal ranyai dianggap kica-kica Allah teh rek nu tungkul rek nu ngagideug rek nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah tayangan kesamaan daripada tayangan perbedaan sarua nu dibaca baca shalawat nu akur tasik 3 islilit Allahumma sholli ala Muhammad si lol garut jadi aya alok sholatu hoho salamu hoho ala toha rasulil sholatu hoho salamu hoho Allah toha rasulil lol Banten kan Banten mah karakterna
keras kasar salatullah salamullah ala tuha rasulillah tilu daerah tilu cara kan bae tong jadi pasya ulah asa pangalusna dina cara urang hargaan cara batur nu dibaca mah sarua sholawat keneh sholawat mana atuh kanu wae atuh bro hirup teh lamun ti ditu Islam ti dia Islam ti ditu takbir ti dia takbir perang antara Islam jeung Islam nu rugi lain Kristen nu rugi lain Hindu nu rugi lain Buddha tapi nu ruksak Islam eta sorangan sing saladar pasea teh lain ulang jeung umat Islam nu badeuk maka Israel teh itu aral atuh da tapi bener banyak lamun bapak Islam kuring Islam bapak boga umat kuring boga umat perangkeun nu ruksak saha arti mere kudu bisa nahan diri dina perbedaan teh kalau kahaben pasnya wae atuh 11 23 tuh angus-angus kunut jeung teu teu beres-beres utek-utek jeung jeceng silih geureuskeun kunaon depan salat aya nu utek-utekan aya nu jeceng na ari ibu kunaon tuh nyao pikiran nanti kemana karep kan utek-utekan aya nu jeceng heukeun we yo 11 23 teu beres-beres aya di dieu loba nu 11 loba 23 ngawaradu bae nu bogo mah loba nu henteu bener kan ya ayam 11 ayam 23 mata kuring nanya di dia lo baru 11 23 waduh nupu guma lo baru henteu sok itu percaya mah tanya dinten mang nate ka masjid eta oream aya bentangan dari mang nate ka masjid eta aya Ka'bah dari mang neangan nu kumaha eueuhna naonna parah matak naon lamun hirup silih ajenan Islam jeung Islam seli ajenan bakal katempo pimajuan tugas urang malain kudu pasea tuh yatim loba anu kasalang-sarang miskin loba nu tetuang rakyat loba nu kalaparan ta eta we tugas bangsa urang mah barang bere kabatur kadar eta beda sautak saeutik heuh waja teu moal ijil nu sarupa moal ustad ge eueun sarupa eueuh udeng nu di gamis nu di sarung heupe tuluy aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah teraskeun da awak ibu sakapung jadi NU, sakapung jadi Muhammadiyah, sakapung jadi Persis yey toh awak bapak lamun bapak NU poe ayeuna sakapung bapak jadi Persis, sakapung jadi Muhammadiyah, sakapung jadi NU Persis persatuan Islam umat Islam nu mana nu mung bersatu berarti lamun bapak hayang bersatu secara langsung bapak sanajan teu boga kartu anggota geus Persis bersatu dalam keislaman bener Muhammadiyah, Muhammad adalah nabi urang, dia adalah pengikut. Apaan bapak ke pengikut Nabi Muhammad? Secara langsung bapak teh Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama ngiru-ngiru ke para ulama. Apaan urang ge ieu teh nutur-nutur para ulama? Secara langsung urang adalah NU. Nah bagi jeung kudu pas ya. Har, geura pikir lain bulwal wel. Aya jamaah tablik nu tilu poe tilu penting sok cicing di masjid keun bae kasanggupna atuh bapak teh sanggup dakwah jiga mereka dukung ulah sok diomongkeun nah kikituan bari bapak henteu pan kacau eta matak naon lamun hirup silih hargaan ku carana masih balansim kuring nu jadi banser ieu dakwah ku cara banserna ngajaga para ustad ngajaga para kiai hargaan dengan kebanserana ibu kepan itu keur dakwah ku ngajedogna heuh atuh dah Pak Kades dakwah ku nyieun perdes Pak Camat dakwah ku ngariungkeun Muslembang bawa ke kabupaten ACC jadi pembangunan dakwah kan nah naon nu mata kabedakeun hanya sebuah cara Ustaz Ustaz di Indonesia loba apa gaya macam mama hayang Ustaz teh anu ngabahas tentang karuhun Jawa Barat eta mah aya bagianana Abuya Muhyiddin di Sumedang mama hayang nu make marawisan
ning aya sholawatan eta mah Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin. Mak mah hayang nu lentong agi. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya, bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu semua. Merasa bahagia ya dengan undangan ini, Bapak Hajat ya, Ibu Iya, Mas Ria, Bapak Sarip Munawar. Pada malam ini bisa hadir di tengah-tengah ya. Ingin menyampaikan hidup itu harus berzikir. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir jangan berharap bisa tenang. Maka apakah ibu bapak pengen tenang? Kalau pengen tenang berzikir, maka menciptakan sebuah lagu. Wah ya maha pak awak hiji dua jelema. Menciptakan sebuah lagu ya, jagalah hati. Yuk, kita nyanyi ya bareng-bareng sama Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati, jagalah hati. Oh, tuh hafal. Kalau nggak hafal, pamit ya. Sekian dan terima kasih. Maka selanjutnya akan diteruskan sama adik Nana Gerhana. Wih, ya gimana? Ting sabarahan hajat mereka. Mama hayang nusok nyanyi, oma itu. Roma Irama. Cing teh ibu ke masjid tara, ibu pangausan teh tapi ibu mah soleh. Depan ukuran soleh keur urang mah kitu salaki hayang dahar geus nyampak, salaki hayang sare ibu geus siap kitu soleh keur urang mah. Cing teh ibu mah ke masjid tara pangausan teh tapi soleh. Depan mah cenah dakwahna ku oma. Cing teh lagu naon? Istri soleh. Cing teh kumaha teh ibu lirikna juga langsung nyanyi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata kahayangna itulah perhiasan. Apaan Romair mah kiai jadi tungtungan pakai guna perhiasan terindah. Komo cenak mama pelebah rep eta ini zaman ini kata apa rep cinta kumaha mak. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Agem nges, Roma nges, sabara amplopun. Roma Irama, dakwah nanti nyanyi heke. Mama hayang nu kasar, tegas, Habib Rizik jeung Habib Bahar. Mama hayang nu jika preman make cupluk make jaket FD. Mama hayang nu jika ojek online kurang. Silahkan tergantung pangaresep masing-masing. Nu penting mah sarua dek Abuya Muhyiddin, dek Kiai Haji Salimul Apip, dek Epi Effendi, dek Roma, dek Habib Bahar, kabeh oge keur menyeru kana kebaikan ngalarang kana kagorengan. Nama kejung kudu ngabeda-beda manusia. Iwati hate nusa bener nu teu sarua. Bener ya? Betul. Mama hayang dakwahna teh lewat budaya wayang atuh tabeul. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cangelek jadi satria kanca. Ya saunira. Kamari mah basa di Sukabumi palebah wayang teh nu hajat teh mere gope kaluhur teh. Di Sukabumi lain di dieu.
oh deui gini mapak baya kenal lara pinasti panggih takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja diri aya dina kakawasaan pangeran ya pangeran namaruk lain dakwah kalau bagaimana dakwah nak mapak baya kena lara mapak baya bayu kena lara balangsak tah itu rumus bobogohan keur bobogohan nu diarepkeun rumah tangga alus geus kedebruk rumah tangga tah ieu korbana kan keur bobogohan mah jetot ditajoge aduh kumaha bisa lakian kamu sakit rujit sih kumaha cek kabogohna iya kenapa atuh enggak hati-hati sayang nyentrek ka barudak kitu teh. Bang Dede aya budak ABG tong katipu ku bibir jalung keneh. Jenungna ge sarua. Alhamdulillah pun anak mah 2 minggu teu uih-uih di Pangandaran sareng kabogona reuneuh lain alhamdulillah. Bebeurieun ku matar di piknik ayeuna beus buka kabogoh alhamdulillah unggal dinten piknik geus melenung ngawirang sararea lain alhamdulillah. Toh ayeuna geus kolot ke jatuh teh tajong apakah jika tadi kamu sakit kumaha ceuk salaki eta batu eta cokorna lo atuh beula keur bobogohan mau motor beberek-bekan butut aduh dibonceng kuat nongeng we dinu nanya bari mogok didorong kuduaan cur hujan majarkeun iin biaan coba geus kolot kieu dibonceng motor butut turun harita kana dijejak motorna ganti cek aing oge atuh mapak baya kena lara mapak baya bayu kena lara balangsak nu dibayangkeun bunga ternyata nu terjadi adalah susah wilujeng ilmu bener pan atuh cek wayang nya kalau deh ada teh manis gak ada yang ada juga teh aja diarinlah teh aja kan manisnya kamu lamun urang nu ngadengeuna nu geus 40 tahun ge ngadenge hayang ongkek pas ngaliwat abdi rek dikawin ye waradul wungku ini jalan-jalan kok di jalan ada lampu merah aku pengennya lampu hijau kenapa gitu karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu waradul ya ya waradul wongkol mutak ya mumpung loba budak ABG nu anyar beger tong katipu ku bibir lalaki udah makan belum jawabannya ih makasih ya kamu perhatian banget coba ibu lamun ibu ditawaran ku salaki mah udah makan belum mana beasna kamu udah tidur belum karena aku masih kangen kamu aing hayang ongkek dah coba geus kolot kamu udah tidur ada lainna kumaha mapak baya kena lara mapak baya bayu kena lara balangsa nu dibayangkeun pika bungaheun gebrus makana rumah tangga ieu tak korbana tah nya ripuh cenah tuh tuh sakit aku mah ibu sok calurhat sok